Wal maqalatu nyari maqala al hadiyata asyarata anu ka-11. Ta'an ba'dil hukama diriwayatkeun ti sawareh pirang-pirang ahli hikmah. Ail aulia tegasna pirang-pirang wali. Hukama. Para wali. Kan kamari anu disebut atibanya. Hukama teh disebutkan. Aya bimakna para wali, hakim yang hukama teh. Aya bimakna ahli kedokteran. Tulai aya bimakna filsuf. Kan kamari tas dibahas tanya tas disinggung. La tahkiru dzunubas sigara, la tahkiru. Ulah ngahinakeun anjeun adzunuba, ulah nyapirakeun anjeun adzunuba kana pirang-pirang dosa asigara anu leutik. Ulah disapirakeun dosa-dosa leutik teh. Ai tegasna la ta'uddu ulah milang-milang anjeun ha kana dzunubus sigar sigoron kana pirang-pirang dosa leutik. Ulah dianggap leutik, dosa leutik teh ulah dianggap leutik. Fa innaha sabab sanyanya dzunubus sigar tatasyabu jadi bercabang min hatina dzunubus sigar naon az-dzunubul kibar, az-dzunubu pirang-pirang dosa al-kibaru anu bararadag. Karena tina dosa leutik eta jadi bercabang kana dosa-dosa ngarambat gitu kana dosa-dosa gede. Asal mah leulitikan we heula gitu. Partai kecil heula ena berdosana teh partai kecil. Geus kebiasaan-kebiasaan mah jadi partai besar dosana. Wa aidon jeung deui rubama yakunu terkadang bukti naon ghadabullahi bebendu Gusti Allah taala bari maluhur sa Allah eta fitil kasigori di tetep dina eta pirang-pirang dosa leutik. Seperti awewe teh geuninnya, awewe ngingu ucing tapi tara diparaban, dikerem. Nya nyiksa ucing, nyiksa sato. Kan teh maksudna teh dina hadisna dosa gede teh sekian nya musyrik, terus lari di peperangan, membunuh dan sebagainya. Itu disebutkan tah teu maraban sato atau nyiksa sato gitu. Dosa leutik, tapi teh bisa jadi bebendu Gusti Allah tidinya. Bisa jadi mamala. Kan saurnya abah we sering peming pasaran tijan. Dosa gede moal jadi mamala lamun beunang lamun keuna na ka urang teh rahmat Allah. Dosa leutik bakal jadi mamala lamun nu keuna ka urang teh keadilan Gusti Allah. Bahkan dina tajil arus mah dihancat ti tajil arus. Jangan. Para wali Allah mah yang para aulia nyari hati ulah nyapirakeun dosa leutik. Bahaya nyapirakeun dosa leutik. Para wali mah gitu tara nyapirakeun dosa leutik. Naon sababna? Sabab ieu ari dosa gede mah sok dianggap bener-bener dosa. Langsung ditobatan. Ari dosa leutik mah sok dianggap leutik tara ditobatan. Tungtunan numpuk jadi dosa gede we.